Wilujeng enjing pemirsa, deui marengan anjeun sareng beja pangarannya sareng paling update sareng abdi tata Syifa Kamila Pasmi. Upami anjeun hoyong naik balon hawa, tangtos anjeun kedah angkat sareng anu profesional sareng berpengalaman. Supados kejadian anu teu dipikahayang teu kajantenan supados kejadian ngabledukna balon hawa anu karek kejadian di Ponorogo. Balon hawa panas eusi petasan ngableduk di sawah dusun Munek Tengah, Desa Munek, Kacamatan Balong, Ponorogo, Jawa Wetan, Senin, 13 Mei. Hasilna, 4 urang ngalaman kaduruk. Salah sahiji warga, Darto, nyebutkan ledakan lumangsung kira-kira jam 6.5 menit. WIB. Serta kedengeku sukumna warga desa. Kejadian ieu kacatat dina video amatir sareng sumebar dina media sosial. Aya 4 urung anu tatu dilu dibawa ke klinik hiji KRS daerah Dr. Harjono, cek Dato. Dokter Ruang Gawat Darurat RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Agustina Wulandari, netelakeun yen hiji korban, Ellen, umur 16 tahun, ngalaman kaduruk pang. Agustina netelakeun yen ILN ngalaman kaduruk nepi ka 63% leungeun, tongon, suku, parehem, jeung sirahna. Kaayaanana ayeun laun-laun ningkat. Sanajan leungeunna tatuna 63%, jerona henteu jero teuing, beungeutna ngan ukur bintik beureum 11 pokna. Sakitu wae beja anu tiasa didugikeun, wilujeng enjing sareng patepangkeun.